Ngabangus, ngabodor asli orang Sunda. Nggak bangus. Duh, kumaha hirup teh. Saupa nungtungan kieu susah. Weh, kenaon sih garantang? Weh. Kunaon maneh ulang-ulang wae atuh jika kabeurean bancet terus ya. Cik atuh, karek datang. Geus ngaledek kitu. Atuh mang hampura meni marah-marah wae jiga nu keur PMS ya. Keur PMS posisi manuk salah. Nggak bangus. Balengung euy, hirup teh. Mau penghasilan pisan. Rek gawe kali itu ka dieu, eueun nu nyanggut. Lamaran, eueun nu narima. Rek usaha, ujang modal. Geus we atuh jadi nu gelo ge sejahtera. Cacakan teu gawe modal bubuli ge hungkul eta teh. Sia mah ngajak galungan, lain mah mere saran, cik atuh serius euy keur kieu mah. Serius teuing atuh jiga hubungan mah. Ih, sia mah rudat pisan. Sok atuh dengikeun ya, urang serius. Sok urang didengikeun. Padahal maneh teh yang usaha, tapi teu boga modal. Yang geus we atuh dagang sapu nyere tapi atahna. Sapu nyere tapi atahna kumaha maneh? Ya, maksudna teh kieu, maneh ngalabarala heuh. Langsung hindarkeun ka tukang sapu. Tah, mun aya nu meuli punya tanya ku maneh jawab ge ieu mah dagang sapu atahna. Nggak bangus. Si babaranting. Duh, buat alus kieu hayam teh geulis euy. Kawinkeun jeung mau. Sugan we anakna jadi kuda. Lepasin Nur. Rapes. Aman. Konaon maneh lu? Laleles kitu. Siga geus ngarabutan tiang listrik maneh mah. Biasa we Lur, masa budak mora. Gerak bae tong. Diruji teuing. Bangun goreng patut ge hayang curhat. Bae we atuh Lur, banget goreng kieu ge sia payu ka we mah. Heeh, Lur. Maneh mah sarua ciga urang. Sok ayeuna mah rek curhat ka perih naon. Urang geus pengalaman dinyerek ku awewe mah. Sok rek naon? Kamu kok urang Lur, dijodohkeun jeung laki seje. Ya alus atuh ari kitu mah. Pan urang aya batur. Sarua kumaha yang maneh Lur? Sarua kabogo urang dikawin batur. Orang mana? Edan mending mah mau pangkas nu curhat. Ka mana Jang? Ka dieu. Kok nek curhat? Ka dieu. Bari ngopi siki saga. Ka niku maneh. Naon maneh Jang? Koren mah. Naon gawe belum ada mau itu. Emang kudu kumaha mah? Ya, Jang dengikeun. Gawe mah kudu bisa lulus beuh, biasa segala dicabak. Ame maneh aya pangaboga, jeung aya pangabisa. Oh, nuhun mang nasihatna, ke kopi dan sanakeun. Sok Jang sing getol. Amang dikatong heula, tinggal disengek. Ade mang. A few moments later. Jang, kunaon ari maneh? Nu aklek kitu gawe teh. Juga kasurupan juri. Han, pancek amang gawe teh kudu lulus beung, disalah dicabak. Jang, maksud lulus beung teh lain luhak laek kitu. Tapi kudu daek jeung alus pagaweanana. Oh, mang. Tah kitu. Tulikeun gaweana. Sing balik. Siap. Mamang lah. Cik, mana teh atuh hayam? Kali-kali mau modal teh emas beruntulan atau duit goreng-goreng aja HP cinit atau iya mah waduh deui modal teh tidak gencar mah
2 kali 3 sama dengan 2 tilu. 7 kali 4 sama dengan 7 opat. 7 kali 5 sama dengan 75. 7 kali genep sama dengan mana mana? Jajar teh semua cakra kasih disada. Ampura we atuh pada abi mah budak. Yeuh dengengkeun omongan bapak. Kumaha gitu, Pak? Yeuh, dengengkeun ku si laing omongan bapak. Sakola teh sing getol, emeh pinter. Ulah siga bapak. Teu ngadahar bangku sakola acan, jadi weh bodoh. Nya tuh Pak, abi rek angkat sakola. Assalamualaikum. Pak, minta duit. Pak, minta duit. Pak, minta duit ke jajan. Duit. Tinggal ya ayam teh. Jajan di isuk ada Uut. Bawa tuh Uut. Naon nih bapak ke sekolah mawa Uut juga hayam. Yeuh, duit 1000. Dari duit. Heeh, nuhun Pak. Assalamualaikum. Aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. A few moments later. Anjir, gede gitu kapal. Benar, ayo mana? Balik sekolah juga curik. Dicarekan ku guru. Dicarekan pedah naon ayo mana? Ngadahar bangku sekolah. Naonan ayo mana ngadahar bangku sekolah? Apaan cek bapak mun teu ngadahar bangku sekolah mah? Sok bodoh ciga bapak. Abi mah embung bodoh ciga bapak. Nyonggos abi teh ngagerogotan bangku sekolah. Beak sabaraha hiji bangkuna? Kur hiji, Pak. Oh, atuh hiji mah tuh sageutik. Hiji sekolah. Ah, sia deui. Sukan milu we jeung bapak ka kecamatan. Rek naon, Pak? Rek ngaran sia tina kakak. Ah, ngabangus boga bapak teh.